diampun ku tobat. Nu kadua aya dosa anu cukup dihampunten ku Gusti Allah bil afi. Aya pangapunten ti Gusti Allah. Kumaha carana? Bil istighfar. Dosa alit aya ieu mah. Ku istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Panjangan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panjangan deui. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rek wa atubu hayyul qayyum bade hayyul qayyum biasa. Astagfirullah nyungkeun ngapunten Gusti Allah. Jami minimal kurang bolokot ku dosa nyungkeun pangapunten ti Gusti Allah teh minimal 70 wangsulan. Kangjeng Rasul mah nu bersih tina dosa minimal 70. 100 wangsulan istighfar teh. Ari urang kedah leuwih urang mah. Urang mah seueur dosa. Kangjeng Rasul jalmi anu dimaksum dihampunten dosana teu gaduh dosa Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul istighfar nate sabaraha 70 minimal dina sapanewat 100 wangsulan. Urang mah kedah langkung sampurang seueur dosa. Pan urang mah karek sabaraha kali nu getol ayeuna teh. Salat subuh 3 kali, salat lohor 3 kali. Nu hidang teh salat asar 3 kali, salat maghrib 3 kali, salat isya 3 kali. 5 kali 3 15 kali canepi eta teh Bu. Urang teh hayang diampunten teh dosa-dosa alit urang seueur pisan. Menawi urang keras ninggalkeun istighfar. Tah dosa-dosa nu mana nu istighfar teh? Dosa-dosa nu alit. Istaghfiru bil afi diampunten ti Gusti Allah. Bahkan istaghfiru man lazimal istighfar ya ja'alallah min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farjan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Saur Kangjeng Rasul sajalmi anu ngalazimkeun istighfar. Lazim teh naon? Lazim teh ngadawamkeun istighfar. Didawamkeun teu eureun-eureun dibacana. Jalmi anu ngadawamkeun istighfar ja'alallah min kulli dhiqin min kulli hammin farjan. Tina sagala kabingung aya jalan kaluarna. Ibu teh bingung kunaon ieu teh. Pan aya bae punya. Nu beunghar bingung ku beungharna. Nu miskin bingung ku miskinna. Leuheung jelema teu gaduh mah bingung teh teu boga duit punya. Leuheung jalmi anu ripuh mah ripuh teh kulan bingung teh ku ripuhna. Pantes sakedik jalmi nu sagala aya da bingung keneh. Ari sunggan teh nu beunghar mah teu bingung. Bingung keneh Bu. Bisi teu percanten kita nyakeun ka nu beunghar. Beuki bingung eta teh. Hoyong obatan naon? Istighfar. Lazimul istighfar. Lazimkeun cenah istighfar. Beunghar ge bakal tenang. Miskin ge bakal tenang. Boga pangkat ge bakal tenang. Teu boga pangkat ge bakal tenang. Jeung jamin istighfar oge wa min kulli dhiqin makhrajan. Tina sagala karupak bakal jalan keluar. Karupak sagarupi masalah anu cek mata lahir mah ieu teh masalah teh urang eueuh jelema nu bisa mukakeun ieu masalah. Leukeun we istighfar. Masalah eta bakal dibukakeun ku Gusti Allah. Min kulli dhiqin makhrajan. Bahkan saur Kangjeng Rasul wa